tos beres nyapu jeung maekeun pakaian mah rek tuluy masak jeung bahan hableumeun ke beurang. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Ke heula ieu mana heula anu kudu dicabak pagawean teh ti heula. Kotan meuni lieur lah besti isuk-isuk teh. Padahal mah eta keur kamari teh kan libur. Sugan teh rek libur pagawean teh geuningan. Malahan tambah loba libur teh geuninganana lah sia. Rek teu nambah capek kumaha sudah ge. Ari libur mah pan budak teh ti isuk hudangna teh. Lantaran teu sakola babarengan tanengan pasea wae. Atuh meuni tambah lieur jadina. Ari sakalola mah pan satengah poin teu amprok deui mun balik sakola pan tangari. Teu raruji teuing dari but wae jon mana digawe. Isuk-isuk eta teh besi tos gegero. Tuluy nyeusehan pan bari sasapu ongko di tukang. Bari moekeun pakaian. Sakitu teh can kaseusehan kabeh nya besti. Masih aya keneh di mesin cuci nih. Unggal poe ge loba wae da sulan salin wae nih. Komo anu bontot mah sapoe ge 3 kali salin teh. Da anak ge kitu ninganan sulan salin wae. Pan balik sakola teh salin, engke burit pan salin, ke peuting salin deui. Hadeuh, cuman indungna anu bisa ngarasakeun puyeng jeung liurna eta loba seuseheun. Singkat carita moekeun teh geus anggeus we nya besti. Tah ayeuna mah rek tuluy masak we ningan. Da bapana geus balik ieu teh balanjana. Masakan jengkol deui wae besti ieu teh. Anu simpel we digoreng doang tuh geus jadi we geuninganan. Tah lanjut urang gorengkeun sambeleuna nya besti hayang nyambel da. Urang abdol geuninganan sambel mah jengkol mah. Digung seranggang sereng asak we geuning sambeleun teh. Lanjut rek ngasakan kangkung ayeuna mah besti. Tuh geus digorengkeun mah bawang jeung cengekna tuluy we dicayan. Ieu mah lain tumis kangkung nya besti tuh angeun kangkung. Heuh atuh da beukieun kos kieu bapana mah. Kudu banjir kuahna teh. Tadi teh ngagoreng tempe ongko di lariguan. Tuh nyambelna enggeus pan ayeuna teh geus arasa ku nya besti tuh. Mumpung panas keneh mah besti urang lanjut we hablemkeun Tuh barudak geus lalapareun geuninganan. Hayang buru-buru dahar cenah malah beri beuteung. Komo mana mah datos barang gawe meuni lapar pisan. Katambah tadi isuk teh teu sarapan ning ada roti doang. Eta ge ngaganjel sih. Heuleuh meuni nikmat sia besti. Meuni hablem deui kedeung heula mentog hayang nginum heula. Hablemkeun deui besti tuh. Blewekkeun deui tuh. Hablemkeun deui huapkeun deui bala-bala jengkolna teh besti geus heula nya bye.